Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing sadayana. Ina urang diajar halaman 20 hiji. Maca pedaran. Judulna marmot. Ngaran sato marmot. Nama hewannya marmot, hewan marmot ya. Ciri-cirina rupana kawas berit, bentuknya seperti tikus. Berit itu tikus. Warna buluna bodas, hideung atawa coklat. Disadana kawas berit kaasup sasatoa nu halal upami di dahar, termasuk hewan yang halal kalau dimakan. Babari rek baranahan. Lamun anakan jumlahna biasana 2 nepikeun ka 5. Jadi berkembang biaknya gampang. Nah, kalau beranak dia biasanya 2 sampai 5 anak. Kadaharana jukut atawa lalap-lalapan. Jukut itu rumput ya. Jadi makanannya rumput atau lalap-lalapan. Paling gede beratnya nepi ka 1 kilo, paling besar beratnya sampai 1 kilo. Jadi marmot itu ukuran terbesarnya, terberatnya itu 1 kilo. Manfaat marmot nih. Tiasa diingon, bisa dipelihara. Janten katuangan daging marmot katelah seueur gijina. Dijadikan makanan. Jadikan makanan karena daging marmot katelah teh terkenal banyak gijinya. Bakating ku lucu sok dijadikeun cocokan ku barudak. Saking lucunya suka dijadiin mainan sama anak-anak. Terus manfaat nu terakhir, kokotorna tiasa dipake gemuk. Kotorannya bisa dijadiin gemuk teh pupuk ya. Nah, pedaranana penjelasannya kayak gini. Marmot sabangsa sato anu rupina teu tebih sareng beurit. Ulang lagi. Marmot sabangsa sato anu rupina teu tebih sareng beurit. Namung langkung ageung, warnana oge rupi-rupi. Aya hideung, bodasnya cas, coklat, oge aya nu nyampur 2 atawa 3 warna. Marmot sebangsa hewan yang bentuknya gak jauh dari tikus, tapi lebih besar. Warnanya rupa-rupa, ada yang putih, hitam, coklat, terus ada yang bercampur warnanya. Marmot kalebet sato anu halal, malihan mah dagingna seueur ngandung gizi. Kokotorna oge tiasa dijantenkeun gemuk, anu gunana kanggo ngagemukeun tutuwuhan. Kantenan upami dianggo ngagemuk kacang turus, biasana matak enggal jangkung tur subur. Marmot termasuk hewan yang halal, malah dagingnya itu mengandung banyak gizi. Terus kotorannya juga bisa dijadiin pupuk ya. Nah, kalau pupuknya ini dipakai buat kacang, nah biasanya matak enggal jangkung akan cepat suburnya, cepat tingginya pohon kacang ini. Ieu sato miarana henteu sesah. Tiasa di tempat heureut babari baranahan. Kadaharan jukut atawa lalab-lalaban sapertos wortel, cesin, daun sampe jeung sajabana.
Jadi melihara marmot itu nggak susah katanya. Bisa di tempat heureut babari baranahana, bisa di tempat yang nggak tentu gitu. Kalau dia mau disimpan dimanapun, dia akan tetap hidup, jadi gampang untuk meliharanya. Makanannya rumput atau lalap-lalapan seperti wortel, sesin, terus daun singkong dan lain-lain. Bakating pulucu-lucuna ieu marmot sok dipiara di imah. Di sadana oge jujuitan. Lamun ngajuru jumlahna sok langkung ti 2. Malihan mah sok dugikeun ka 5 anakna teh. Saking lucunya, marmot ini selalu dipelihara di rumah. Suaranya juga jujuitan ya, kayak suara tikus kayak gitu. Kalau melahirkan jumlahnya lebih dari 2. Malah suka ada beberapa marmot yang sampai ke 5 anaknya. Sekali ngelahirin 2-5. Kebiasaan di lembur mah upami tos rada ageng marmot teh sok dipencit, ras dagingna diolah. Dibumbuan sapertos masak daging hayam, rasana oge henteu tebih sareng daging hayam. Empuk tur awas. Kalau kebiasaan di kampung, marmotnya itu udah agak besar, marmot suka dipencit, terus dagingnya diolah. Jadi dagingnya diolah, dikasih bumbu kayak masak daging ayam. Nah, rasanya juga katanya nggak jauh dari daging ayam, empuk dan enak. Sok sanaos mirip sareng beurit, ieu sato teh henteu pikagilaeun. Ningali buluna matak pikaresepeun, lalucu sareng bersih. Walaupun bentuknya mirip kayak tikus, tapi hewan ini tuh nggak menjijikan gitu, nggak kayak tikus. Kalau kita lihat tikus kayak ada di got terus, jadi kita jijik ya liatnya. Nah, kalau lihat marmot itu karena bulunya lucu, jadi pikaresepeun, jadi kita suka kalau lihat marmot itu. Beda kalau kita lagi lihat tikus, walaupun bentuknya sama, tapi banyak perbedaan antara tikus dan marmot. Pertanyaannya, naon ngaran sato anu dipeda dina bacaan tadi? Apa nama hewan yang dijelasin dari penjelasan yang tadi? Namanya hewan apa? Nomor 2, kumaha warna eta sato? Warnana naon wae tadi? Aya nu naon jeung pacampur. Terus kumaha disadana eta sato? Di sini ada nih ya. Disadana nih. Terus nomor 4, sabaraha loba lamun eta sato baranahan? Seberapa banyak kalau dia itu hewannya melahirkan ya? Anaknya berapa? Naon kadaharan eta sato? Tadi makanannya apa aja? Marmot teh makananna naon wae? Ngamakan naon wae? Nomor 6, sabaraha kilo rata-rata eta sato beratna? Kalau tadi paling besar 1 kilo, berarti rata-ratanya berapa kilo? Biasanya berapa? Bisa dimanfaatkan keur naon wae eta sato? Nah, ini manfaatnya ya. Nih manfaatnya. Nih manfaatna. Naon wae anu ditataan dina pedaran teh sok sebutan. Apa aja yang dijelasin di pedarannya, di penjelasan yang ininya apa aja tadi? Misalnya nih ya,
warnana terus naonna gitu saeutik misal nomor jawabanna warnana terus naon deui terus naon deui terus naon deui gitu. Nomor 8, naon manfaatna mikawaruh sasatoan? Apa manfaat kita mengetahui hewan-hewanan? Nomor 10, naon manfaatna nyieun pedaran teh? Apa manfaat kita membuat penjelasan? Biar apa sih kita membuat penjelasan? Nah, ini kalau nggak cukup, jawabannya ditulis di buku tulis, nggak apa-apa. Dikumpulinnya hari ini ya, ditunggu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.